Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun anca garapan anu katuna carios kalayan judul Si Bujil. Dongeng anu dikarang ku Ki Leuksa kalayan diropea deui sareng didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh. Tapi kumaha bae alasanana, pokona Mang Dasma jeung si Bujil meunang duit. Najan ukur salawe ti saurang, ari dikumpulkeun mah teu burung loba. Ngan teu anger sapoe teh aya meunang 2.000, 3.000, kadangkala ukur meunang 500 perak. Malah mah kungsi teu meunang sapeser-peser acan. Rada lungse dibere teu hasil mah tapi untung boga teuneunan sakalieun dahar mah teu gaplah. Jadi tamah pangalaman ieu nya. Nya bener Jil euy. Tapi urang teh mustahil lamun kudu terus-terusan bara main mah. Ku jalan ieu urang kudu bisa ngarobah nasib. Poe isu kudu leuwih hade batan ayeuna. Nya pogo saanu batah jadi tukang bala main atuh. Korban parasaan sanyana mamang. Komo tadi make aya nu nyebutkeun teu boga kaera sakitu jag-jag make jeung bala main. Tah ieu matak nyeri teh kana hate. Sadih hate teh Mang. Tapi keun bae lah. Hidung-hidung pameulina we atuh Jil. Ngan urang kudu boga rancana anyar. Rek kumaha saduluyna. Mun geus boga modal sanyana geus hasil naon kitu geus kesel lah hirup di Bandung teh Mang. Hayang balik ka lemur tapi era lamun teu babawaan mah da meureun nyangkana teh tas usaha. Takulaneureun kitu ayeuna mah kapaksa urang neangan usaha sejen anu sakira rada terhormat meusan. Mun geus boga duit rek meuli alat-alat nyemir kuring mah yeuh. Kabita ku barudak anu mangkal di terminal sakali nyemir aya nu mere 500 perak. Tapi keur pandara urang mah asa kagok Jil. Nya leuheung keur budak mah pantes kene ari urang mah. Lah asa ningnang. Mun aya mah neangan nu sejen deui we. Alah nu penting mah asal daek Mang. Kumaha lamun urang nurutan batur ngarehan tempat runtah. Nu batur ge loba nu usaha kana kitu. Eta mah modalna ngan ukur tanaga jeung kadaek. Kumaha tuh lamun kitu? Mang Dasma ngahuleng manehna ge kungsi mangihan. Batur ngagandong bongsang butut nyekel beusi sagede curug. Tungtungna nyekluk mangrupa bakrik pagaweanana. Ngorehan bak wadah runtah. Mangih kaleng dibawa, dus dibawa, plastik dibawa jeung sajabahna. Harna kalah ngahuleng Mang. Keur mikir Mang deh. Asa diingetan deui ku maneh Jil. Tadi malah mamangih nu kitu teh tukang ngorehan runtah tapi ka mana ngajualna. Mamang naik digawe kitu asana jeung jajaluk mah mending kitu jang. Tah lamun kitu carana isukan bari bala main urang nanyakeun ka tukang mulung sugan we aya nu ngabejaan di mana tempatna panampunganana. Mun geus nyaho urang nurutan. Hayu Jil. Urang ganti di usaha deh Nya syukur tah ayeuna urang leuwih heula geus cangkeng ye. Ada nyeri ye. Nampa suku parereus balas lelempangan. Sarua mangge mun manggih sanal butut mah
Ngaruna lah meuli wengke mah. Kitu gunem caturna Mang Dasma jeung si Bujil. Harita teh kaayaan geus maju ka peuting, duanana ngarengkol di emper toko. Tara matuh di mana we poekeunana. Kadangkala sok balik deui ka urut kamari atawa urut saminggu ka tukang. Ayeuna mah geus teu ngarumas, geus tuman sare ngagoler dina emper toko. Geus tara kadenge aral, ditapu kereungit ge geus tuman, tara ngarasula. Komo si Bujil mah, lamun rek sare teh sok dagerenengan heula. Pokna teh pek wae sia reungit rek barang hakan mah coco tatina awak kuring tapi panyakitna ulah jadi pasak, ulah jadi kasakit, ulah jadi ararateul. Lamun rek nyoco entong ngahiang kana ceuli kuring rek hees gitu jampeanana teh. Da berkah we najan ditapu ku reungit teh manehna mah da geus pasrah sumerah ka reungit bebeja gitu. Lamun rek barang hakan entong make jeung ngahiang sagala rupa cokot we getih anu gorengna tong jadi panyakit poharanya. Kocapkeun isukna panon poe geus moncorong di tebeh wetan. Cahayana bengras nyaangan buana. Jalan-jalan geus rame deui. Rupa-rupa kendaraan balawiri sorak klakson patemalan. Nu leumpang pasuliweur abrul-abrulan. Nya dina kaayaan kitu Mang Dasma jeung si Bujil geus ngamimitian deui usaha. Mang Dasma api-api jadi nu lolong muntang kana tak-tak si Bujil. Leumpang lalaunan api-api rumanggieung. Kemana ayeuna Jil? Di dieu mah langka toko Mang kapaksa kudu ka imah-imah. Urang ajarannya sugane aya jurig tumpak kuda anu nyaho aya nu nawaran pagawean sing karunyaeun ka urang. Cek si Bujil amun sorangan padahal mah saha jelemana nu rek mita gawe kanu kitu. Paling ge ngabalieur jelema teh. Ulah jauh deui ngalamun teh Jil. Paya 100 we saimah lah. Dikumpul-kumpul bakal jadi 10.000 gitu we. Salah Mang. Ngalamun mah puguh kudu sakalian sing badag. Keur naon ngalamun aringan ukur 10.000 mah. Lah manimbung eleh maneh mah. Tuh da Mang masuk kagok. Itu aya imah gede itu. Urang tadinya Mang. Sok ti ayeuna pasang aksi. Kade sing halus. Cek si Bujil bari ngaraneg heula. Panonna malong ka hiji imah anu di pager beusi. Pantona ge beusi deui di buruan loba tatangkalan. Yuh nguyupuk pi kabetaheun. Dihandap ngayapak jukut Jepang meni subur. Mang kudu peureumnya. Nya api-api lolong dituyun ku kuring. Nya gaduh. Namah. Katayep duanana leumpang lalaunan ngadeuketan ka lawang pakarangan. Tekung silila geus tepi terus eureun sarta pok Mang Dasma ngomong. Pasihan, agan pasihan. Sing hawados kan teu gaduh. Ya abdi tos 2 dinten can mendakna da. Pasihan agan pasihan. Cek Mang Dasma bari peureum. Sirahna dangah sedengkeun si Bujil mah teu ngomong. Tapi panonna ceuleuh kawas nu taya tangan pangawasa. Harita teh di jero ngan aya lalaki ngorasa urang keur sasapu dina teras. Nu herang ngagencelang ret ka lawang. Bareh aya nu bara main. Teu ngomong terus nyampeurkeun. Mang Dasma terus ngomong. Ari si Bujil ngaharewos. Sing halus Mang. Nyamperkeun tah. Mang Dasma beuki halus main sandiwarana. Sorang ngaleungis pika sediheun. Panon dipeureumkeun kumaha anu lolong. Tekung silila jog anyog nu boga imah kadinya. Naon Mang? Pasihan agan. Disuhunkeun si bewalasna.
disuhunkeun sedekah nu geus ngawados. Ngabdi nu badan sakieu pasihan gan. Pasihan nu boga imah teu nemalan. Leos init deui tapi Mang Dasma jeung si Bujil can init sugan we pribumi teh nyokot heula duit ka jero. Tekung silila kalau terak sada panto muka. Jeleng aya nu luncat ti pipir imah, cegug ngagogog. Sorana agem handaruan. Mana horeng anjing herder mani jangkung gede. Lumpat mani nyerebet muru kanu keur baramaen. Kebeg Mang Dasma jeung si Bujil ngarenya greuwas. Mang, anjing. Cek si Bujil bari mundur sekaligus. Mang Dasma meh-mehan ti jengkang untung we rikat beunta. Burung bang lumpat patarik-tarik. Da sieuneun ku anjing herder. Cakakak ti jero imah aya nu seuri anjingna terus ngagogog. Sedengkeun Mang Dasma jeung si Bujil geus jauh. Lumpat meniti babaranting teu nolih kana naon-naon. Geus jauh kakara eureun napas ngahegak. Jajantung ratu geret ka tukang anjing eueuh. Da teu bisaeun ngudag. Sabab kehalangan ku pager. Si Bujil ngarumpuyuk gek diuk dina sisi pager. Sungut calawak kesangna bijil. Aduh, aya we gogoda di harianeun eta mah dah. Teh jeung ngabijilkeun anjing sagala moal mere we dunya. Sial poe imah Mang. Sugan moal aya anjing euy matak sok eta mah. Ngadenge sorana ge mata kasima. Mailah keur namahan pangalaman. Yuk urang lumbang deui. Kumaha can beunangan ieu ka mana ayeuna Mang? Nya ka mana we tepi nada urang mah teu boga tempat pagawean anu matu. Kantor urang mah sakuliah kota Bandung. Mun we hitung-hitung apalkeun jalan. Nya yuk atuh. Beral atuh lalempang deui meni ngalenghoy. Bakatku capek. Saparat jalan galecok ngobrol. Nyaritakeun kajadian anu tadi. Nya akhirna jog anyog ka palapatan. Didinya mah ramenaker. Kendaraan teh tapi kangentep. Eureun sawareh maju sawareh. Da diatur ku lampu beureum. Malah henteu lampu beureum wungkul. Aya nu hejo jeung koneng. Reg Mang Dasma jeung si Bujil eureun. Duanana rara tereret nitenan kaayaan didinya. Di sidik-sidik mobil teh aya anu lila eureuna. Utamana anu kapagat ku lampu beureum. Atuh sajabati kitu Mang Dasma nenyo sababaraha urang tukang baramaen adu ngadu milik di eta parapatan. Barang reg mobil areureun langsung ka jalan. Mapai kaunggah mobil. Jieu juga rek ngeunah yeuh. Tuh tempo batur. Nya aya nu ngai sorok sagala. Tega pisan eta mah teu karunya ka orok di bawah papanasannya. Kumaha di urang? Nya hayu urang ajaran. Ke lamun ti jurusan ieu eureun buru-buru asup. Papai kaunggah mobil. Beres lah. Kade sing delik. Ye lamun lampu geus hejo buru-buru bejaan. Bisi kadupak mobil euy. Beres lah. Si Bujil jeung Mang Dasma taki-taki. Tekung silila pas lampu hejo pareum ganti ku lampu koneng. Mobil anu keur tarik jadi kenor. Akhirna reg eureun lampu geus beureum. Si Bujil rikat ka jalan terus ngangsorog ka mobil anu keur eureun. Dengan Mang Dasma namprak bari nyorocos ngomong. Beuki pinter ngomongna teh ayeuna mah da geus aya pangalaman. Lumayan aya nu mere saurang. Gede deui merena teh 500 salamar. Nu merena awewe geulis tina sedan. Si Bujil meuni kumetap ibarat nu lapar nenyo dahareun. Leuh eta lameuna meuni amucuy. Cek gareuntos hate si Bujil rada balangah teu malire ka lampu stopan. Keur kitu kadenge sorak klakson. Mana horeg lampu geus hejo. Mobil geus maju mangkaning si Bujil jeung Mang Dasma keur dina kakagokna. Mang, hejo Mang. Cek si Bujil gajil miheulaan luncat ka sisi jalan. Mang Dasma nu tadi peureum api-api lolong jadi buncelik. Sarta nu tadina rumangieung jadi jag-jag. Gajil nuturkeun si Bujil. Cakakak aya nu seuri tina mobil.
tayoh nabae nyahun karena kalakuan si Bujil jeung Mang Dasma nu tadi api-api leuleus jeung lolong. Ari lampu geus hejo mun jerung jileng dasieun kadupak mobil. Tekung silila dua nana geus aya di sisi jalan. Nangtung dinu iuh teu nyahoeun yen ka dirina aya anu merhatikeun. Si Bujil marah mai palona melawan kana sedan bodas anu beuki jauh. Kata Aji ku anu tumpakna, keur geulis teh bager deui. Lah teuing maneh mah Jil ampir we. Rumah sabalangah mang palon kuring kabeng bat kuno geulis eta. Eta mah mani amu cuy semu baseuh. Kareueut jigana teh. Naon nu kareueut teh Jil? Mama mau nyaho da peureum. Bisi teh nyaho nu mere duit teh. Istri geulis. Mani mencarang lir widadari lah. Mun kuring boga nu kitu. Moal sina kemana-mana rek di karome di imah. Bisi ku batur. Wah. Kudu nalipak maneh atuh. Da ditalipak ku batur mah moal daek. Ngeunteung Jil. Nah make kudu ngeunteung. Da geus puguh kuring makasep jeung sembada. Goreng sote banewe keur nyamar jadi tukang baramaen. Beus ah. Tu lampu geus koneng deui siap. Jil. Ayo Mang. Cek si Bujil terus cengkat. Mang Dasma peupeureuman leungeun kenca. Muntang kana tak-tak si Bujil. Leungeun katuhu ditamprakeun. Jauh keneh ge kana mobil geus namprak. Kawas tadi mapai ka unggal mobil anu keur eureun. Lantaran kapegat ku lampu stopan. Nu dina truk teu ngomong-ngomong acan. Atuh nu dina beus dibangting lariuk nu dina sedan kalah ngabalieur. Tapi aya we nu haat mikarunya. Ibu-ibu nu dina bemo mere 100 perak. Tekung silila mobil nu ngantai maju deui. Si Bujil jeung Mang Dasma geus nyisi deui. Tungtung lama jadi betah di dinya. Tepati capek. Tekudung hindar mapai-mapai jalan. Kitu jeung kitu tepi kaburit. Wanci magrib dua nana geus dariuk di emper toko. Malah di dinya mah loba batur anu sanasib. Aya kana genepanana awe lalaki sarua bajuna dekil. Malah batur mah aya anu tatamalan. Kulit hidung buk gimbal. Paroman haropak pias. Mang Dasma jeung si Bujil mah kawilang rada sehat jeung cangker kene. Lain dek teh gairah urang teh Jil yeuh. Mang magis mimiti bosen ieu hayang ganti pacabakan. Mun urang geus boga pagawean sejen tang tu ieu pagawean teh bakal tinggalkeun Mang. Da kuring geus sarua geus bosen atuh era lah. Kumaha dunya. Ira rek menang gandina lamun isukan aya gandina mah. Rek langsung pangsiun moal baramaen deui. Nya ulah bosen ikhtiar atuh Mang. Lieur riwayah kieu teh. Balas papanasan di jalan. Cecak mun geus boga gawe sejen mah hoream. Mana buntelan. Rek ngagoler heula Mang mah capek. Tah tukangeun. Cek si Bujil bari nunjuk. Teu loba omong. Buntelan di bebener sisi tembok boleh pak. Mang Dasma ngagoler. Tapi can peureum. Da nyileuk keneh bari ngabayangkeun naon-naon nu geus kaalaman. Si Bujil nyarane kana tembok. Sila tutug bari melong ka jalan. Nitenan jalma-jalma anu balawiri leumpang. Nu ngaler nu ngidul. Teu araya kacape. Geus peuting reup sare tibra. Isukna wanci haneut moyan teh geus nyampak deui di parapatan. Geus matuh sok baramaen di parapatan. Da dianggapna babari di dinya mah. Teu kudu capek leumpang. Teu kudu hese neangan tapi risikona gede. Lantaran mun kurang-kurang narikat mah mata kadupak mobil.
tapi da kasurungku butuh kapaksaku kaayaan. Mang Dasma jeung si bujil teu malire kana picilakaan. Nu dipikir teu poe eta mah manehna kudu meunang duit keur namahan penghasilan. Kira-kira tengah poe kadenge aya suara klakson rada lambat. Jelema pating daringeun, malah Mang Dasma jeung si bujil ge reuwas, terus euleugeg. Leuh, aya naon Jil? Walah, tuh Mang, batur ditewakan yeuh. Ditekeun kana mobil. Kumaha urang yeuh? Wah, bahaya itu. Bisa barabe. Ayo lumpat. Ceuk Mang Dasma bari metot si bujil. Nu tadi manehna anu muntang kana tak-tak si bujil, ayeuna mah manehna nu metot si bujil. Puguh nu parang nenyo mah ting serenge. Aya kituna nu bareng aing teh, oi api-api teh sidik pisan tah. Cek salah saurang panumpang sedan nomerhatikeun ka Mang Dasma. Tapi teu usil nenyo Mang Dasma lumpat teh hare-hare we teu nuduhkeun ka polisi. Si bujil meh-mehan katewak ngan untung kaburu saseleket kana salah-salah mobil anu keur ngantai. Blos-blos kalacat kana trotoar, terus lumpat blus kana gang leutik. Duanana lumpat rusuh ngahegak bakat kusieun. Untung polisina ngan saeutik. Ari tewakan loba atuh teu kungsi diudag Mang Dasma jeung si bujil mah. Cul we diantep jabajib polisi teh geus pinuh deui. Kocapkeun si bujil jeung Mang Dasma geus tepi kanu aman gek diuk dina tembok got. Kaameu bau cai kalomeran tapi di dinya yuh ngarinah keureuh. Aduh hadena buru-buru lumpat. Lamun teu teh lapor bakal dibawa ku polisi. Tadi gareret kumang batur mah ditaekeun kana pikeun. Nah make ditewakannya Mang asa teu kaharti. Ih Jil, sanyana masalah barang main dina palaba parapatan teh. Sabab bisa wae aya kejadian karupak mobil, pan anu rugina mah urang-urang kene. Jaba ngaganggu kana kalancaran lalu lintas, ngaganggu kana ketertiban umum. Jadi teu meunang sanyana mah bahaya. Cek saha teh Mang? Bari eto memeh bara main Mang sok ngadenge katerangan. Jalma nu ngardi jeung da kaharti we ku urang oge. Memang ngagokan eta teh malah lain anu bara main wae. Nu ngagokan teh tukang dagang asongan ge sarua, teu meunang teh. Heuh sanyana mah kaharti ku kuring oge. Ngagokan pisan usaha di parapatan teh tapi nu dagang koran balawiri, nu dagang elap, dagang cai, dagang rokok wah segala aya. Jika nangke mau dagang baju ge diasongkeun di parapatannya Mang. Ish, ari maneh Jil, moal bisa atuh geus puguh ayeuna ge. Geus mimiti ditartibkeun. Barudak anu sok dagang di parapatan teh dibebenah dipindahkeun ka tempat anu leuwih hade. Teu meunang dagang di parapatan teh. Utamana mah mun lumpat ka jalan nawarkeun dagangan ka panumpang mobil anu keureureun. Nu bara main ulah deui. Kumaha urang atuh? Alisna mah teu mimiti isukan urang eureun we atuh Jil. Hari eureun bara main rek ti mana meunang duit. Kelanan Mang. Ulah rusuh teuing. Pikirkeun teh keur gantina yeuh. Kieu Jil. Ayeuna urang dahar heula geus dahar urang neangan panampungan beusi itu ade. Mun geus mangi urang ganti profesi. Urang usaha sejen. Si bujil ngahulang mikiran usul Mang Dasma. Dipikir-pikir beki kapikir, dirasa-rasa beki karasa. Nyeh seuri. Bener Mang. Kudu teh ayeuna di baladah. Hayulah satuju teu naon-naon. Yu aduh urang jajan heula we. Geus kitu mah eta dua jalma teh laleumpang rek neangan warung. Teu kungsi lila geus manggih jongko. Gigireun jongko loba beca nu bogana keur dalahar. Bari ngobrol, Mang Dasma teh asa-asa bus ka jero.
gek diuk dina bangku panjang. Sangu dua bu. Mangga ujang. Tukang warung awewe geus rada kolot. Hari tak keneh ngaladangan sangu sapiring dibanyur ku sayur kacang beureum. Song dibikeun ka Mang Dasma jeung si Bujil. Teu loba omong. Calebak duanana dalahar bangun nikmatin pisan. Deungeunna teh ditak. Geus reng sedahar, cereng dibayar. Mang Dasma jeung si Bujil kaluar deui. Biwirna lamuir beuteung buncir tanaga daratang deui ayeuna mah. Kumaha ayeuna Mang? Urang neangan tukang mulungan runtah. Mun panggih urang tanya, mun mere katerangan anu jelas jeung jujur, urang aku dulur. Tah kumaha lamun teu jujur? Urang banyur atawa gubruskeun ka Cikapundung. Hi, galak geuning Mamang mah. Lain galak tapi urang kudu boga kawani ye. Teu meunang loyo, teu meunang ibis burih. Urang perlu usaha, perlu dahar. Bener satuju lah. Duanana terus lempang. Bari teu weleh rarat-reret neangan tukang mulungan runtah teh. Lumayan rada hese ari dihaja-haja mah. Teu cara sasari sok guk-gok ari teu butuh mah. Tapi da lain saeutik tukang mulungan runtah teh nya akhirna mah breh katenyo aya nu keur kurah koreh dina tumpukan runtah deukeut pasar. Mang Dasma ngaraneg terus nunjuk ka eta jalma. Tuh Jil, curugna mending ngacir Mang Dasma teh. Heueuh Mang, yuk urang sampeurkeun yuk, cek si Bujil bari ngalengkah maju. Mang Dasma nuturkeun ngadeuketan hiji lalaki anu keur ngorehan runtah, milihan anu sakira payu dijual. Tekung si Lila geus gok tepung. Ragduanana eureun sajongjongan mah marolong ka eta jalma. Can wakananya tapi neges-neges heula cara-cara digawena. Breh ku Mang Dasma kaciri eta jalma teh mulungan dus, plastik, besi jeung bangsa kaleng. Tapi ku Mang Dasma can kanyahoan teuing kaleng nanahaon anu dibutuhkeunana. Jil, tanya ku maneh aduh. Heug lah, sok tungguan ku Mang di dieu, cek si Bujil ngalengkah maju. Pok ngomong dari naker pokna teh. Hei kisilah, bisa lamun kuring rek tumanya ka anjeun. Nu diajak nyarita ngaraneg digawena. Ret ka si Bujil, sorot panonna pinu ku kacurigaan. Bangun anu teu pati resep diajak nyarita teh. Asa kaganggu pagaweanana meureun. Malah mah teu buru-buru ngajawab, kalah terus we ngorehan deui runtah. Si Bujil ngarenghap narik napas jero terus maju deui salengkah. Heh, kisilah. Anjeun teh torek. Non. Gagabah teh ngomong teh. Saha nu torek? Cek eta jalma mun cereng ka si Bujil. Teu sukaeun disebut torek mah. Syukur ari teu torek mah atuh nganu harti kuring bisa nanya ka anjeun sarta anjeun bakal ngajawab. Lamun mung disebut torek wayahna atuh kudu ngajawab. Rek naon? Kata jalma. Akhirna mah ngaladenan. Tapi anger sikepna bangun anu teu suka amekeun diganggu teh. Sorot panonna kawas anu ceuceub. Asana diganggu sakedeung mah moal naon-naon lah. Moal matak ngurangan kana penghasilan anjeun. Cik eureun heula sakedeung, kuring rek na. Ieu rek tumanya. Lah. Nah rek rajakeun mah pek-pek we lah. Make kudu loba syarat sagala. Rek nanyakeun naon? Heuh atuh. Ari anjeun eta keur naon? Katanya urang keur naon?
Malik nanya bari ngadilah. Nyala si bujil teh nafsu. Tapi bisa keneh ngadalikeun diri nasabab butuh ku katerangan anu pasti. Lah kitu atuh. Kuring mah sabener-bener nanya. Memang ari nu katenyo mah anjeun teh keur mulungan runtah. Lain keur macul, tapi runtah nu kumaha anu ku anjeun di pulungan. Pilih kana ku sorangan. Cek eta lalaki tetep pikakeheulun. Mentak nyentug kana hate. Ngajawabna teh ponok-ponok. Si bujil teu sabar. Serog maju salengkah, hiu, cibet. Nampiling ka eta lalaki. Kena pisan kana pipina. Daya tapi ka ngabanggil ngadu. Aduh-aduhan. Meh-mehan amru lantaran panampiling ti si bujil rada tarik. Atuh Mang Dasma reuwas. Buru-buru ngadeuketan. Is. Ulah gitu Jil, ulah gitu. Geuleuh tuh dah. Ditanya sebener-bener kalah ngahina. Tuman Mang. Jadi warah jada bake mah yeuh. Cek si bujil bari nulak cangkeng. Lalaki anu tas ditampiling unur-unuran rek lumpat. Sabab kumanehna geus kasawang moal kuat lamun kudu gelut. Karasa bieu panampilingna matak katur lengan. Ulah ini jang. Mun hayang salama cicing. Sarta jawab sakabeh pertanyaan durur Mang. Lamun tengah jawab muasalah bakal digubruskeun ka Cikapundung. Cek Mang Dasma lelei. Tapi bari ngancam. Atureg eta lalaki teh eureun tapi teu ngomong. Saha ngaran maneh? Sahmidi. Jawab atuh ari hayang salamet mah. Kenaon maneh aya di dieu? Pan keur usaha. Dayeuh neangan kaleng, plastik, dus, jeung naon we nu sakira payu ka duit. Terus dikumahakeun? Ka mana ngajualna? Dijual ka banar. Di mana banarna? Si bujil terus nyedek-nyedek. Eta lalaki nu ngaku ngaran Sahmidi teu buru-buru ngajawab. Kumanehna ujug-ujug kapikir mun aya dua jalan anu rek nurutan kana pagawean manehna. Geus tangtu bakal jadi saingan anu berat. Lantaran daerah eta anu geus matuh sok dipake lahan pausahaan kumanehna bakal kasoro kuduaan. Mengatak rada asa-asa rek nemalan teh. Pilih kumaneh mending ngajawab anu jujur, mending mandi ka Cikapundung. Sok jawab. Da teu nyaho tempatna kuring mah teu nyaho. Bohong sia. Kira ku make teu nyaho ari maneh ngajual. Sok ka mana? Hayo jawab sia. Cek si bujil nanya bari molotot. Da teu nyaho tempatna sok dijual di jalan. Jalan mana? Tara matu di mana we? Rek ngabohong sia kaing. Awas ya. Dicekek teu eureun-eureun sia. Si bujil ngadeuketan. Dua leungeunna ngaragamang rek nyekek peuheung Sahmidi. Tapi teu kanyahoan eta jalma teh ngababukeun beusi nu sok dipake ngorehan runtah. Hiu kana beungeutna si bujil. Tapi lep si bujil kaburu ngelopos. Eta beusi milepas ka gigir. Mang Dasma reuwas nenyo kitu. Serog maju kek mewak pigelang Sahmidi. Cereng. Beusi kakaitna murag Mang Dasma kakerot bakat ku amek. Mending digubruskeun ka Cikapundung. Mending ngajawab nu jujur. Hayo jawab sia. Bari diparilitkeun leungeunna. Eta jalma muringis nahan ka nyeri. Si bujil amek hiuk
nyabok kana pisah midi. Aduh Eta jalma aduh-aduhan bari muringis. Sok sia rek ngajawab atau moal. Arek ampun sok jawab di mana? Da teu apal ngaranna mun hayang nyaho mah hayu we urang ka ditu ayeuna kuring rek ngajual sekalian. Matak naon lamun kita tadi sia. Meureun moal nepi ka dicabok sia. Matak lawan dia tadi. Macape macana ge meureun. Bejakeun sekalian arah tereh tamat. Meureun moal ditampiling ku aing. Dasar barat sia. Mageus jil. Ayo urang tuturkeun. Nya hayu atuh Barat. sok maneh ti heula. Tukang mulung nu geus taya wawanen kapaksa nurut. Manehna leumpang ti heula dituturkeun ku Mang Dasma jeung si Bujil. Eta jalma teh bebeunanganana karek saeutik. Acan meujeuhna dijual. Tapi kulantaran sieun ku si Bujil kapaksa nganteur heula. Di jalana teu kacatur najan anggang teu burung datang, najan jauh teu burung cunuk. Jog anjog kanu dijugjug ka sampak teh di eta tempat, loba barang-barang urut mani bayatak. Rongsokan besi, plastik, karton jeung rea-rea deui. Digawena lobaan tukang nimbang geus ngabedega minangka bosna diuk dina kursi bari hudud. Da ieu nu narima barang-barang ti kuring naon wae oge payu ka dieu mah. Soal harga kumaha umumna besi kuningan tambaga plastik karet ditarima di dieu mah. Cek Sahmidi bari nunjuk ka tukang mealian rongsokan. Mang Dasma jeung si Bujil ungut-ungutan bungaheun nenyok kitu teh. Lantaran geus temong pijalaneun usaha, kari prakna, kari daekna. Nuhun atuh. Mane geus boga jasa pikeun nulung kanu butuh pikeun alang kanu susah. Jeung tulikeun deui usaha. Kuring mah tapi ka dieu we. Nah moal sakalian ngobrol jeung bos. Can perlu. Kewe mun geus boga barangna jig maneh mah sorangan bisi rek kajual mah. Ya kajeun atuh ari kitu mah. Eta jalma leumpang deui ngajugjug ka tempat panampungan barang rongsokan. Ari Mang Dasma jeung si Bujil ting bedega nulak cangkeng. Nenyokeun Sahmidi anu ngadeukeutan ka banar rongsokan. Teu kungsi dilah Sahmidi geus tepi. Ngomong sakedeung terus ngecageun babawaanana dipilihan heula terus ditimbang sarta cereng dibayar ku banar. Mang Dasma kabitaeun et ka si Bujil anu keur olohok. Bener jang asana meuning kitu euy. Leuwih yakin leuwih terhormat mun dibandingkeun jeung bara main mah. Jigana poe ieu keneh ge bisa dibimitian atuh nya mangnya. Daek digawe gitu, daek mang teu naon-naon lah. Sadahar we urang mah. Mun nya daek teu kudu ngamimitian ayeuna isukan we. Da ieu mah kagok, yu balik. Cek Mang Dasma, paromana marah mai bunga lantaran geus aya pijalaneun keur usaha. Cager wara mitra hanya kal kabujeng Neng Nong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna. Hapunten samoga kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.